A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin wa duka al arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa minal an'ami tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ansya'a sareng geus ngajadikeun Gusti Allah minal an'ami tina pirang-pirang ingon-ingon hamulatan kana anu babawaan atana solihatan tegesna anu lulus lil hamli pikeun mawa alaiha dina luhureun ieu ingon-ingon pikeun babawaan lil hamli kal ibilil kibari sapertikeun onta anu gede wa parsan jeung dijadikeun katuangan la tasluhu anu teu lulus lahu pikeun ieu ingon-ingon kal iblis sigor sapertikeun pirana onta anu laleutik wal ghanami jeung sapertikeun domba sumiat dingaranan parsan kana parsan di annaha karna saestuna eta ingon-ingon kal parosi sapertikeun anu ngampar lil ardi kana bumi lidanuha karna deuketna ieu amparan minha tina ieu bumi kulu kudu ngadalahar aranjeun kabeh mimma tina perkara rojako anu geus ngarizkian kum karanjeun kabeh saha Allahu Gusti Allah wala tattabi'u jeung teu meunang nuturkeun aranjeun kabeh khutuwati syaiton kana pirang-pirang jalanna setan toro ikohu tegesna kana pirang-pirang jalanna setan minat tahrimi tina ngaharamkeun wa tahlili jeung ngahalalkeun innahu saestuna ieu setan lakum pikeun aranjeun kabeh aduun eta musuh mubinun anu tetela
bayinul adawati anu tetela ngamusuhanana. Sok baca. Jeung geus ngajadikeun kaula kana pirang-pirang ingon-ingon kana anu dijadikeun anu mawa babawaan jeung anu dijadikeun katuangan maka geurang adalah har-haranjeun kabeh tina perkara anu geus ngarizkian Gusti Allah karanjeun kabeh jeung teu meunang nuturkeun aranjeun kabeh kana pirang-pirang jejak langkahna setan. Saestuna ieu setan pikeun aranjeun kabeh eta musuh anu tetela. Sok jelasan dina ieu ayat Gusti Allah ngadawuhkeun sambungan tina ayat anu kamari bahwa Gusti Allah teh dina ieu ayat ngajelaskeun anu geus nyiptakeun kana pirang-pirang ingon-ingon atanapi sasatoan. Eta ingon-ingon sasatoan teh ingon-ingon aya sasatoan aya ingon-ingon ari sasatoan mah umumnya rek anu dikukut jeung anu teu dikukut. Ari ingon-ingon mah sasatoan anu diingu anu diurus. Sapertikeun onta mah diingon-ingon diurus. Dipiara, diangon, diparaban. Sapertikeun kayaning munding sapi ya. Teras domba me eta disebatkeun ingon-ingon. Naon margina disebatkeun ingon-ingon margi eta mah biasa diurus ku jelema gitunya. Tah eta teh
Saur Gusti Allah teh anu nyiptakeunana teh kaula Gusti Allah. Anu mana eta ingon-ingon teh ku kaula nu kahiji dijadikeun tukang bawa-bawaan. Tukang mawa kana harta banda, tukang dijieun tutumpakan dijieun tukang babawaan. Sabab kendaraan yang paling favorit di zaman kapungkur mah teh aya deui lintang ti onta Arab. Margi sajaba awakna badag, tuluy tanagana gede, kuat napas, kuat nginum, tahan haus. Jadi onta Arab mah kasohorna teh bisa bertahan sebulan tanpa minum. Jadi lamun init-initan teh onta Arab mah sakali barang dahar, sakali nginum itu kuat sabulaneun. Jadi tidak ada masalah dengan kendaraan onta dina waktu harita. Mun ayeuna mah meureun full tank bensinanya. Ta eta sebagian tina eta ingon-ingon teh onta anu baradag teh dipake babawaan. Tuluy sebagianna deui tina eta ingon-ingon teh waparsan dijieun dahareun, dijieun makanan. Ditaruang dagingna. Onta nu laleutik manu teu kuateun babawaan dipencit. Sabab onta teh kumaha jenisna nya, aya nu keurik wae, leutik wae aya nu badag, aya tanu sok dipake babawaan mah onta anu badag. Upami onta nu alit mah eta mah dipencit bae. Ingon-ingon nu leutik mah dipencit wae dituang dagingna. Sapertoskeun doma mah tita babawaan moal kuateun ngarempeyak atuh. Eta mah didahar wae dagingna doma mah. Me tita mawa umpamana karung lain baka bawa mena kalah ka ngarempeyak meureun nya. Me mah dipencit wae didahar dagingna. Nah ieu anu dijelaskeun dina ayat Gusti Allah teh nyiptakeun ingon-ingon teh aya anu dijadikeun tukang babawaan, aya anu dijadikeun makanan anu dituang dagingna ku urang sadayana. Dina surat Yasin pidau Gusti Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun wa dalalna laha faminha rakubuhum wa minha ta'kulun. Wadalalna jeung geus nganalukeun kaula ha kana eta naon teh ingon-ingon teh saur Gusti Allah kaula geus nalukeun kana eta ingon-ingon faminha rakubuhum wa minha taqulun diantawisna eta ingon-ingon teh aya nu dipake tutumpakan ieu jalma-jalma. Kapungkur mah kaditu ka dieu teh kana kuda, kana onta. Beh dituna tahun 70-an mah tahun 80, tahun 70 masih kene favorit numpak kuda. Kuda beunang di dahar kitu beunang dahar dituang eta dagingna eta kuda. Halal kuda mah nya. Tiasa dianggo tutumpakan, tiasa dituang dagingna. Wa minha ta'kulun jeung diantarana eta ingon-ingon teh aya anu dituang dah naon teh dagingna ku aranjeun kabeh. Onta dina waktu harita kendaraan yang sangat favorit. Di Mekah ka Madinah jarakna 450 kilo. Ku onta bisa ditempuh 8 hari 7 malam. Nya onta teh 8 poe welah kitu meureun nya da peuting nama eureun ontana ge istirahat. Berarti 450 bagi 8 sabaraha nya? Sabaraha? 55 nya.
55 kilo per hari tuh. Sapoe bisa lempang 55 kilo, bukan main eta hebat naon tah. 55 kilo jarak di sekitar 3 sampai Cicalengka kurang lebih 55 kilo. Nya eta bisa ditempuh ku onta sapoena sakitu. Baheula di zaman Kangjeng Rasul. Numawi Gusti Allah ngajelaskeun ya manusia sing inget terutama hitobna ka jalma-jalma musyrikin di zaman Mekah, di urang Mekah baheula bahwa kaula teh geus ngajadikeun kana ingon-ingon anu mana eta ingon-ingon teh jadi tutumpakan anu babawa anu mawa kana babawaan. Tuluy deui aya anu di dahar dagingna. Ngan ingat manusia cek Gusti Allah tepe gerata ruang. Eta daging ingon-ingon teh daging naon teh naon teh ingon-ingon anu diurus ku aranjeun kabeh teh tuang dalahar ku aranjeun kabeh. Ulah jiga urang saha musyrikin zaman jahiliyah aya onta dilanangkeun diantep teu meunang ditumpakan teu meunang didahar dagingna. Tah eta teh perbuatan anu kitu teh perbuatan setan. Jejak langkahna setan ngaharamkeun kana ngadahar eta daging onta nya. Eta teh jejak langkahna setan. Ngaharamkeun numpakan kana tonggong eta onta anu geus dipersembahkeun keur berhala-berhala manehanana. Numawi saur Gusti Allah saterasna kade aranjeun kabeh ulah mengikuti jejak-jejak langkahna setan. Sapertikeun ngahalalkeun jeung ngaharamkeun sakahayang maraneh kabeh lain tampa naon teh perkara nu dihalalkeun ku kaula jeung perkara nu diharamkeun ku kaula. Ari ngaran rezeki ti Gusti Allah mah halal, ingon-ingon mah dahar bae dagingna, pek bae tumpakan tonggongna, boga babawaan mah bawa ku eta naon ku eta ingon-ingon. Aranjeun kabeh ulah rek nuturkeun kana jejak-jejak langkahna setan. Naon pangna ulah nuturkeun kana jejak-jejak langkahna setan di antarana ngahalalkeun atanapi ngaharamkeun kana perkara anu halal, tuluy ngahalalkeun kana anu haram nya. Eta teh jejak-jejak langkahna setan, jalan-jalanna setan. Anu kudu dijauhan ku urang sadayana sabab setan mah yeuh pikeun aranjeun kabeh teh musuh anu tetela. Setan mah eueuh deui musuh anu tetela. Setan mah yeuh sok nyingsieunan jelema ku kapakiran. Setan mah sok nitah goreng, sok nitah jahat. Setan mah pan kitu lamun aya jelema olo-olo teungeul we. Nya aya jelema buat baeud cabok we kitu bengkonga mah cek setan kitu. Nitahna teh nya. Aya nu jelema goreng ka urang lawan. Sabab setan mah nitah kana goreng, nitah kana pamungkaran. Setan eta nu matak lamun kana pamungkaran beuki dieu beuki kuat. Parentahna teh pangajakna teh sabab disponsoran ku setan. Setan asup ngarasuk kana jiwa manusia. Anu akhirna manusia ngajak ngalakukeun maksiat. Nya. Mangkaning setan age ayeuna mah geus arasup kana jero HP. Setan online. Wow, lain dikira setan online mah nya. Eta dina HP lamun keur muka HP geus tengah puting datang nu iklan judi slot. Nya coba isi deposit. Nah, Anda akan beruntung. Tah eta teh setan online hungkul. Nya datang deui gambar awewe geulis nya mun kalalaki. Nah, ini nomor WA saya, Mas. Kalau ada perlu dengan saya boleh, mau curhat dengan saya boleh. Gitu nya. Setan online tadi kade. Nya mata kula loba ting ngomeh HP, loba setan online.
Anda punya masalah, datang teh ka jelema nu tukang usaha teh uga modal. Mas, kalau Anda butuh dana, butuh modal, ini ada pinjaman online. Tenor dari 10 juta sampai 500 juta. Pokoknya calang apa tuh jelema kebutuh di tawaran nanti nginjem online. Batur mah jeung politik kade. Nginjem online teu kudu make sertifikat teu kudu. Nya. Cukup wae dinaon teh di backup sakabeh nomor anu asok di kontak urang dipake biodata keur manehanana. Rek teu wirang kumaha loba mahasiswa anu gantung diri, bunuh diri lantaran pinjol. Ari hutangna dibeja-beja kaunggal jelema. Teu mayar di awenaon teh di wirang kaunggal manusia. Cik. Sakabeh kontak nu aya dina eta kontak jelema eta nu boga hutang dibejaan. Masya Allah, nu bajal mah anu naon nepikeun ka bunuh diri. Ieu eta teh jejak langkahna setan. Datang deui setan malakayangan eta mah gareulis unggal poe ngabring ka unggal lembur. Nya. Setan online ya guys. Ieu mah setan malakayangan eta mah. Mere nginjem bank emok. Nya. Setan marakayangan teu kudu make jaminan nginjem ka bank emok mah. Asal siap macabar janji poe Salasa jeung poe Kemis. Teu mayar beuki riweuh deui wae kabehanana tatanggana nu teu milu naon teh nu mayar oge kudu milu tanggung jawab. Ieu teh setan marakayangan teh kadenya teh. Zaman kiwari kade eta teh ulah dituturkeun. Geus jelas ya aturan Islam mah ya nuduhkeun jelema wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi ila siratim mustaqim. Gusti Allah manyang nanti nuduhkeun ka jelema teh ngajak kana jalan anu kasalamatan. Ketika urang nuturkeun setan online milu ngalakukeun pinjol. Ketika urang ngalakukeun nanti jejak langkah setan ngalakukeun kana judol. Ketika urang ayeuna nuturkeun kana jejak langkah setan umpamana ngalakukeun perbuatan mesum tina lantang nanti eta aya nomor kontak dina WA. Ini nomor WA saya, Mas. Gitunya. Kapan saja Mas mau curhat sama saya. Eta teh kade, lalaki mah lalaki. Ngobrol na wae ge jeung awewe geus doraka kade. Walaupun cuma dalam HP, walaupun hanya berjauhan doraka kade. Nya, ulah dianggap teu dosa tadi kan. Ieu tah naon teh perangkap-perangkap setan anu dinaon disadiakeun ku setan ngagoda manusia supaya manusia cilaka di dunia, cilaka engke jaga di akhirat. Aya kacarioskeun jalma nu judol beunghar aya teh aya. Aya kacarioskeun nu meunang duit pinjol usahana maju teh aya. Aya kacarioskeun jalma anu naon teh bobogohan online papanggih jeung kabagjaan teu aya. Teu aya. Nya, nu mawi eta teh jejak-jejak langkahna setan anu kudu dijauhan ku urang sadayana sabab setan mah keur aranjeun kabeh ceuk Gusti Allah teh mangrupakeun musuh anu tetelan. Ieu kartasnya. Kira urang baca ayatna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal an'ami hamulatan wa farasya. Jeung kaula geus ngajadikeun tina eta pirang-pirang ingon-ingon sasatoan anu dikarukut ku aranjeun kabeh anu dipiara ku aranjeun kabeh. Eta teh hakikatna mah kaula anu geus ngajadikeunana eta ingon-ingon teh. Hamulatan dijadikeun kendaraan keur mawa babawaan atanepi dijadikeun kendaraan anu ditumpakan.
Waparesan jeung dijadikeun kadaharan katuangan dagingna dituang kurang sadayahna eta teh diciptakeunna teh saur Gusti Allah ku Gusti Allah. Maka saur Gusti Allah kulu mimma razaqakumullah gerak taruang ku aranjeun kabeh tina perkara anu geus ngarizkian karanjeun kabeh Gusti Allah. Buktina tina eta ingon-ingon eta teh hakikatna mah rizki ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nya tuluy deui naon teh tina eta ingon-ingon teh kaula geus mere nginum karanjeun kabeh. Anu sok nuang susu aya, anu sok ngaleueut susu aya. Tiap pagi dan sore-sore saya minum susu. Nya, biar sehat. Eta susu kedelai mah kurang ngeunah teh. Nya. Aya nu ngeunah mah susu sapi. Leres. Merekna Denkau. Nya. Eta mah tina sapi nyaan. Lain tina kedelai. Kitu nya. Raos teh eta teh kaula teh mere nginum karanjeun kabeh. Tina jero beteung-beteungna eta naon teh ingon-ingon teh. Susu sapi malah di Arab mah onta wae ge diperes susuna teh. Nya. Nu matak nginum susu di Arab mah rada hanyir, lamun teu make kopi teh aduh Gusti. Nya. Beda jeung susu di Indonesia. Hanyirna teh kacida susuna teh onta mah. Nu matak sok dicampuran ku kopi, bubuk kopi supaya teu hanyir. Ta eta teh rezeki ti Gusti Allah pek geura taruang. Naon perkara anu geus ngarizkian karanjeun kabeh ku Gusti Allah teh pek tuang. Ulah disia-siakeun. Nya. Ieu mah susu loba der neangan komik. Susu loba cinuman anu ngeunah der neangan miras. Panda teh jelema lalinglung hungkul. Nu ngeunah wae ge loba kalah kaneangan nu pait. Nya. Ari anu dihalalkeun ku Gusti Allah teh dieueut. Ari nu diharamkeun ku Gusti Allah naon teh kajenting mahal dipaksakeun dituah, dileueut. Maka saur Gusti Allah kulu mimma razaqakumullah geura taruang ku aranjeun sadayana tina perkara anu geus ngarizkian ka aranjeun sadayana Gusti Allah. Ngan saur Gusti Allah teh wala tattabi'u khutuwati syaiton. Aranjeun kabeh ulah rek nuturkeun kana jejak langkahna setan. Sabab eta jejak langkahna setan mah sok ngajak jelema kana maksiat. Sok ngajak jelema kana kamanon teh kana pamungkaran. Setan mah osok ngahalalkeun kana anu haram. Ari miras, ari narkoba, ari komik sabok ku setan mah dihalalkeun kitunya. Ari nu halal diharamkeun. Leres? Ari nu halal diharamkeun ku setan mah. Nah eta teh jejak-jejak langkahna setan. Setan mah osok ngabulak-balikeun fakta. Lamun kana kahadean jelema teh dihalangan. Nu rek ngaji komo hujan mentong tulus ngajina hujan. Siga weu isuk deui kitu pan. Mun palebah ngaji kitu nya. Tapi lamun rek nonton hiburan rek nonton dangdut, iraha deui atuh moal aya deui dangdut teh isukan mah. Cek setan teh. Beuting ayeuna terakhir ye terakhir. Gitu pan. Itu sponsorna setan. Nya. Jejak langkahna setan mah osok nyare kana kahadean nitah kana pamungkaran. Saur Gusti Allah innahu lakum aduwwum mubin. Kanyahukeun ku aranjeun kabeh setan teh saestuna setan pikeun aranjeun kabeh teh musuh anu tetela. Sabab setan mah ngajak jelema supaya cilaka di dunya jeung cilaka engke jaga di akhirat. Ngajadi batur manehanana dina seuneu neraka jahannam. Setan mah atoh lamun loba jalma nu maksiat teh
Taloba balad urang yang kejaga di akhirat teh dina narakana Gusti Allah teh. Nya. Nu matak setan mah naon teh teureureuh-reureeuh ngagoda manusia berang jeung peuting supaya manusia jauh tina eling ka Gusti Allah, supaya manusia ngalakukeun kana perkara anu dilarang ku Gusti Allah. Sing ingat kade, setan mah moal reureuh-reureuh ngagoda manusia sina hese ibadah, sina talangke ngalakukeun kana taat, sina daekan, sina babari ngalakukeun maksiat. Nya, panari pemaksiatan mah duh mending ngarareuna. Lamun aya nu ngomongkeun batu mun kadengna tin resep, teh kitu ceulit ti rancung-rancung. Tapi lamun aya nu ngaos Quran, api-api teu kadengi. Leres. Nu aya ngaos Quran mah sugan hayang ti rancung-rancung nguping nu ngaos Quran, komo bari jeung tarik dina sampe keur teu kadangu. Tapi lamun aya nu gigireun ngomongkeun babaturanana, duh eta ceuli ni ngadak-ngadak ti rancung-rancung saha saha. Maknya eta teh kitu. Tuh, setan mah kitu nya. Nitah jelema kana maksiat, nitah jelema kana mungkar, ngahalangan jelema tina taat. Nu mawi saur Gusti Allah, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan teh pikeun aranjeun kabeh itu adalah musuh yang paling nyata. Cekapkeun sakieu nya, kantun kapayuna mana? Sama niata ajwari.